Aduh, ieu bawang nepi ka mewah kieu. Kan ka mantap nu saha ieu? Jeung nu urang mana? Rek dijual kitu ku nu bogana geus meujeuhna ieu mah di koli ieu mah. Aduh, wah, jero kieu. Kubere jalan ieu mah ya. Cengan urang ijir-ijir bawang hade kieu mah. Nyaan ieu mah mulus bawang. Aduh, nu urang mana ieu bawang ya. Anu bogana kudu ditanyakeun ieu mah ya. Bisi rek dijual. Meujeuh lah ieu sakieu mah. Deh kita ke kebon baru jalan dah deh haji mau ka aing teh kos kana deh. Jika aya banar nempoan euy. Nah, Euy, banar euy. Jeung aladok kudu ngalahan senang. Jeung hujan deui euy. Au. Kecuka. Wah, iya ngilikan bawang ieu. nuhun Jang, kagungan saha ieu bawang? Nya kagungan nu dundungan ieu teh. Bade dical kitu mah. Bade yo di ditu atuh ngobrol lah. Meh yuk. Ari bade dical mah. Nya Siap. di dieu ye ngobrolna. Nya aya teh hujan. Haraoseun di dieu mah. Eta teh kagungan dundungan tadi teh. Oh iya teh. Nuhun. Nyata bade dical ieu. Nuhun yang ditebas nya teh. Wios lah. Udah sabaraha kahoyongna ieu teh? Sok we pengin teh gaduh ijiran bos kemarin eta bawang sakimaha tina gini dah. Mohon lah. Kagungan saha dundungan teh Jang ieu teh? Nya dundungan teh haji 7 kali ieu teh. Aduh, Barokah alhamdulillahnya nya. Terus 7 kali kieu. Kieu we atuh bawang mah da Bapa wegah pisan ka puateun enjing. Tuh komo kitu Ieu mangga we rusuh nya. bari kakirangan tos sepatijieun lah. Nya 41 juta ku Bapa dipeser. Bakal boga duit urang sakitu mah euy. Nya sok we atuh. Atuh, Cep, Nya upami kitu mah wios lah di DP-an ku Bapa. Di DP-an. Ieu mah ya artos 5 juta rupiah teu sawios-wios. wios. Engke we di TF-keun atuh nya. Nuhun Bapa kitu. Nuhun kitu sae. Artoseun we ka Jang Haji atuh. Taneup ka Pak Haji. Mohon wios. Mohon da moal tos bireuk lah ka Bapa oge anjeunna. Mohon basi terangan. Saya jeung saat ieu bari hujan kieu. Ieu. Teu naon si kehed jeung bandar.